Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Syawahidun wa idatun ari ieu eta pirang-pirang saksi anu mituturan. Adhafa nyuguhan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ka hiji lalaki kafiron anu kafir. Fa'amara tras marentah Rasul lahu ka ieu rajul bisyatin kana hiji domba. Pahulibat tras diperes ieu syat. Pasyariba tras nginum itu si rajul hilabaha kana cai susuna syat. Thumma ukhra tuluy anu sejen pasyaribahu tras nginum ieu si rajul kana hilab. Thumma ukhra tuluy anu sejen deui pasyaribahu tras nginum ieu si rajul kana ieu hilab. Hatta syariba sehingga seueuh ieu si hatta syariba sehingga nginum ieu si rajul halaba syabin kana peresan 7 pirang-pirang domba. Thumma innahu tuluy sayaktosna itu si rajul asbaha eta jadi ieu si rajul teh pa aslama tuluy Islam ieu si rajul. Pa amaro tras marentah lahu ka ieu rajul saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin kana hiji domba. Pasyariba tras nginum ieu si rajul hilabaha kana cai peresan itu syat. Tsumma amaro tras marentah Rasul bi ukhra kanu sejen. Palam yas tatimmaha tras henteu nyampurnakeun ieu si rajul kana ukhra. Faqala tras ngadauh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mu'minu ari jalma mukmin yashrabu eta nginum ieu mukmin bima in wahidin dina peujit anu sahiji. Wal kafiru sareng ari jalma kafir yashrabu eta nginum ieu kafir bisab'ati am'a dina 7 pirang-pirang peujit. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Hukia dihikayatkeun naon anna sayyidana Umar bin Abdul Aziz roa eta ningali ieu Umar waladan ka hiji budak lahu eta tetep ka ieu Umar yaumaidin dina hiji poe wa alaihi sareng eta tetep ka ieu walad komisun kholikun ari baju anu butut. Pabaka teras ceurik ieu Umar. Pakola teras nyarios ieu walad. Ma ieu bekika. Ma ari naon ieu bekika eta anu ngajadikeun ceurik ma ka anjeun. Pakola teras ngaduh ieu Umar lahu ka ieu walad. Ya bunayya, hei anaking. Akhsha sieun kuring. Ayang kasiro kana yen peupeus naon kolbuka hate anjeun. Biyaumil id dina poenan id. Idza ra'aka di mana-mana ningali ka anjeun. Idza ra'aka di mana-mana ningali ka anjeun saha asyibyanu pirang-pirang budak. Bihadal qamisil khaliqi ku baju ieu anu butut. Faqala teras ngadauh ieu nyarios ieu si walad. Inna mayan kasiru pastina peupeus. Naon qalbu man hatena jalma. A'damahu anu ngeuweuhkeun ka ieu man sallallahu Gusti Allah ridhohu kana ridona Allah. Au aqqa atawa nganyenyeri ieu si man ummahu ka inungna ieu man. Wa abahu sareng ka bapana ieu man. Wa ini sareng sayaktosna kuring la arju eta henteu eta yakin ngarep-ngarep kuring. La arju eta yen ngarep-ngarep kuring ayakuna kana yen jadi saha Allah Gusti Allah teh radian eta anu mikaridho ani ti kuring. Biridhoka kalawan ridho anjeun. Pabaka teras ceurik sa Sayyidina Umar wadammahu sareng ngarangkul ka ieu walad saha ilaihi ieu Umar. Wada'a sareng ngadoa ieu Umar lahu ka walad radhiyallahu anhuma. Wa qala sareng ngadauh sah Abdullah bin Dinar kharajatu kaluar kuring ma Umar bin Khattab sarta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Makkah ka kota Makkah. Pangarosna teras eureun kami fi ba'di tariqi di sapalih jalan. Panhadaro terus turun alaihi ka ieu tariq
saha ro'in anu ngangon minal jabali ti gunung. Faqala teras ngadauh ieu Umar lahu karo'in ya ro'i hei tukang ngumbara bi ni ngajual anjeun ka kuring bi syatan kana hiji domba min hadil ghanami ti ieu domba. Faqala teras nyarios ieu si ro'in ini sayaktosna kuring mamlukun eta abid. Faqala teras ngadauh ieu Umar kul bejakeun ku anjeun li sayyidika kadunungan anjeun akalaha adibu akalaha geus ngadahar kana ieu syat saha adibu ajag. Qala nyarios ieu ro'in fa ainallah fa aina mangka eta di mana sa Allah Gusti Allah. Qala ngadauh ieu Abdullah pabaka teras cerik saha Umaru radhiyallahu anhu tumagoda teras datang ieu Umar ilal mamluki ka abid pastarahu teras meuli Umar ka mamluk min maulahu ti dununganana ieu mamluk wa ataqahu teras ngamerdekakeun ieu Umar ka mamluk. Wa qala sareng ngadauh ieu Umar tak tuka merdekakeun kuring ka anjeun pidunya di dunya biha dihil kalimati ku ieu kalimah. Wa arju sareng ngarep-ngarep kuring anu ti kotaka kana yen merdekakeun kuring ka anjeun fil akhirati di akhirat. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis istaro meuli saha rajulun hiji lalaki min rajulin ti hiji lalaki aqaron kana pakarangan lahu kaboga itu rajul. Pawajada teras manggihan sa rajulu anu kahiji allazi anu istara meuli ieu ladi al aqara kana pakarangan pi aqarihi dina pakaranganana itu si rajul jarrotan kana sakarumpihan eta tetep dina itu jaroh teh zahabun ari emas. Faqala teras ngadauh saha allazi anu istara meuli ieu ladi al aqara kana pakarangan hud cokot ku anjeun zahabaka kana emas anjeun minni ti kuring. Innama ishtaraitu pastina meuli kuring mingkati anjeun al arda kana taneuh walam abata sareng teu meuli kuring mingkati anjeun azhaba kana emas. Waqala sareng ngadauh sa allazi anu lahu eta tetep kana ieu lazi teh al ardu ari taneuh. Innama bi'tuka pastina ngajual kuring ka anjeun al arda kana taneuh wa ma sareng kana perkara pihan eta tetep dina itu ardu. Fataha kama teras nyuprih ngahukuman ieu anu duaan ila rajulin ka hiji lalaki. Faqala teras ngadauh saha alladzi anu tahakama nyuprih ngahukuman ilahi ka ieu rajul. Alakuma waladun alakumana eta tetep ka duaan waladun ari budak. Faqala teras ngadauh sahaduma salah sajina itu rajulaini li eta tetep ka kuring gulamun ari gulam. Waqala sareng ngadauh sal akharu anu sejen li eta tetep pikeun kuring jariyatun ari parawan. Qala ngadauh ieu si rajul anu ngahukuman angkihu kudu nganikahkeun aranjeun al gulama ka anak lalaki al jariyata ka anak parawan. Wangfiku sareng nganapakahkeun anjeun waan ala angpusihima kana dirina itu gulam sareng jariyah minhu tina itu zahab watasoddaqo sareng nyodakohkeun anjeun ka nganjudakohkeun anjeun duaan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari. Hukia dihikayatkeun naon anna rajulan sayaktosna hiji lalaki soda eta ngaboro ieu si rajul kumburotan kana hiji manuk. Faqala teras ngadau nyarios ieu si kumburoh ma turidu antas naali ma ari naon turidu eta ngarepkeun anjeun antas naa kana yen ngajadikeun anjeun li ka kuring. Qala nyarios ieu si rajul adbahuka wa akuluka adbahuka rek mencit kuring ka anjeun wa akuluka sareng rek ngadahar kuring ka anjeun. Qalat nyarios ngobrol atuh qalat ngobrol ieu si kumburoh wallahi demi Allah ma'ashfi henteu nyagerkeun kuring min qaramin tina panyakit wala asba'u sareng teu nyebeuhkeun kuring min ju'in tina lapar. Walakin tatapina wa'alimuka rek ngabejakeun kuring ka anjeun salah sakhisolin kana tilu pirang-pirang perkara.
ya ari itu salasa khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min akli tinimang ngadahar kuring. Amma wahidatun anapun ari nu kahiji fa u'allimuka maka eta rek ngabejakeun kuring ka anjeun wa ana bari ari kuring biadika eta tetep di leungeun anjeun. Wa amma saniatu sanapun sareng ari anu kaduana fa ida syirtu di eta di mana-mana jadi kuring ala syajarati eta dina luhureun tangkal. Wa amma salisatu sareng anapun ari nu katilu fa ida syirtu eta di mana-mana jadi kuring ala jabali eta di luhureun gunung. Qala nyarios ieu si rajul hati ngadatangkeun anjeun alula kana anu kahiji. Qalat ngobrol ieu si kumburoh la talahafanna ulah sedih anjeun nyaan alama kana perkara fataka anu lepot maka anjeun. Faqallaha teras ngalesotkeun ieu si rajul ka ieu kumburoh. Falama sorot nalika jadi ieu si kumburoh ala syajarati eta dina luhureun tangkal. Qala nyarios ieu si rajul hati ngadatangkeun anjeun asaniata kana anu kadua. Qalat nyarios ngobrol ieu si kumburoh la tusadiqanna ulah percaya anjeun nyaan bima kana perkara layakunu anu moal aya ieu mah. Sumatorot tuluy hiber itu si kumburoh pasorot telah tuluy terus jadi ieu si kumburoh alal jabali eta di luhureun gunung. Faqala tuluy ngobrol ieu si kumburoh ya syaqiyu hei anu cilaka lau dabahtani lamun mencit anjeun ka kuring la akhrajat tangtu kaluar min hausolati tina teulih kuring durataini kana dua mutiara. Zinati kuli duratin eta papaes tiap-tiap hiji mutiara teh isyruna ari 20 naonana miskolna. Qala nyarios ieu si rajul fa'addo tuluy ngegel ieu si rajul ala syafataihi kana dua biwirna ieu si rajul wa talahafa tuluy sedih ieu si rajul. Wa qala sareng nyarios ieu si rajul hati ngadatangkeun anjeun ka kuring asalisata kana anu katilu. Qalat ngobrol ieu si kumburoh anta ari anjeun qad nasita eta geus poho anjeun isnataini kana dua perkara. Fakaifa kumaha eta kumaha ukhbiruka ari ngabejakeun kuring ka anjeun bisa lisati kana anu katilu. Alam aku henteu ngabejakeun kuring laka ka anjeun la talahafanna ulah sedih anjeun nyaan alama kana perkara fataka anu lepot maka anjeun wala tusadiqanna sareng ulah percaya anjeun nyaan bima kana perkara layakunu anu moal bukti ieu mah. Ana ari kuring lahmi tegas ngadaging kuring wadami sareng getih kuring warisi sareng bulu kuring layakunu eta moal bukti ieu anu kabeh teh isyrina eta 20 naonana miskolna. Fakaifa eta kumaha yakunu bukti naon pi hausolati dina teulih kuring teh duratani eta dua mutiara. Fakaifa eta kumaha yakunu bukti pi hausolatani eta tetep dina teulih kuring teh duratani dua mutiara. Fi kulli wahidin nu eta tetep dina saban-saban sahiji teh isyruna ari 20 naonana miskolna. Sumatoro tuluy hiber ieu si kumburoh padzahabat tuluy indit ieu kumburoh. Wa magzal qissati sareng ari kesimpulan ieu kisah annahyu eta ngalarang anil harsyi tina kadademes wa tama'i sareng toma. Wallahu a'lamu bissawab.